Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bidarain amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun 5. Syahadatuan kahiji nekadkeun abdi kana yen sanyana kalakuan sareng tingkah eta la ilaha henteu aya pangeran anu wajib diibadahan ku sabenerna dina ayana eta maujud illallahu angin tegesna Gusti Allah. Wa anna Muhammadan jeung saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta Rasulullah utusan Gusti Allah. Wa iqamus sholati sareng kaduana ngalaksanakeun salat, wa itauz zakati sareng katiluna ngaluarkeun zakat, wa saumu ramadhana sareng kaopatna puasa dina sasi Ramadan, wa hijjul baiti sareng kalimana ibadah haji ka Baitullah man kanggo jalma istata'a anu kaduga ieu man ilahi kana haji sabilan kana jalana. Paslun arkanul imani wallahu a'lam. Kapayuneun ibu-ibu anu tos lalinggi di madrasah anu ku jisim abdi dipihormat miwah ku Allah taala dimuliakeun. Sabadana jisim abdi nyangakeun puja ka Allah anu maha kawasa diwuh ku puji ka Allah ilahi robbi ku ngalangkungan naon rupi anu kurang sadayana nembe sasarengan atos diaoskeun dikawit Fatihahna duikeun ka ayat kursina pamugi-mugi naon rupi aosan urang samudayana nembe aya dina panampianana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna eta aosan pamugi-mugi sing janten nilai ibadah kanggo urang sadayana anu ngahasilkeun barokah dunya barokah akhirat kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat anu dibarengan ku ngagungkeun salam anu ditebihkeun tina syirik pamugi-mugi sing katampi ku junjunan alam Nabi agung Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah ku kulawargina ku para sahabatna ku para tabi'ina tug dugikeun ka jami anu turut sinareng tumut ka mantena tug dugikeun ka poe kiamah pamugi urang sadaya khususna umumna pala putra sepuh urang sadayana karuhun miwah keturunan-keturunan urang samudayana sing kacatetkeun ka sapalihna jami anu turut sedang sumujud ka Kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu mana pamugi-mugi urang sadaya keturunan urang sadaya salajengna sepuh urang sadaya salajengna karuhun-karuhun urang samudayana kalungsuran ku sapatna ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik ayeuna nuju jumeneng di alam dunya kalintang engke di alam bako pamugi-mugi sing kalungsuran ku sapatna junjun alam nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu anu tos lalinggih di madrasah anu ku jisim dipihormat pamugi-mugi ku Allah taala dimuliakeun. Alhamdulillah urang sadayana parantos dugi kana minggon kadua anu aya dina sasi silih mulud. Sasi silih mulud sakumaha anu tos disangemkeun di awal neme wirehing insyaallah dina maleman kaping 11 etangan sasi hijriah nyata silih mulud sasi ayeuna tahun 1443 hijriah urang sakumaha tos janten rutinitas tiap-tiap sumping maleman kaping 11 osok ngayakeun manakiban. Kalintang dina sasih silih mulud ku jalaran aya sapalih riwayat anu nguningakeun wirehing
rajana para wali anu kagungan nami nyaeta Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, mantena dipunut kuno rahayu, dialak kuno kawasa, mulih kajati mulang ka asal, wapateana mina nyaeta sasih silih mulud. Tepatna nyaeta kaping 10. Sasih silih mulud. Sasih silih mulud. Anu mana ku jalaran pupusna kaping 10. Salajengna dipulasara sanes kantena sami kaping 10. Begitu rengse kabiasaanana jami-jami lamun ngadoa eje ngadoakeun anu tos pupus dinten kahijina teh biasana lamun pupusna misalkan enjing-enjing dipulasarana rengse lohor tah aya waktos menjelang maghrib tah biasana hijina teh sok asar kitu nya sok asar tah tuan Syekh oge sami mantena pupus kaping 10 dipulasara kaping 10 tikawit ngibakan ngaboehan sareng nyolatan kalebetkeun nguburkeunana kaping 10 tah mung nyedek kana maghrib alias nyedek kana wengi tapi beres tah biasana ai waktosna tos tomper kitu mah lamun hijina teh berarti maghrib ka ditu nya maleman kaping 11 berarti tah ngamanakibkeun tuan Syekh oge dina raraga ngahawalkeun mantena kagalibanana di mana dimeni biasana sok nyanakna teh maleman kaping 11 ku jalan pupusna kaping 10 biasana mah gitu maleman kaping hijina dina raraga tahlilna nyaeta maleman kaping 11 gitu mata masyhur karasan di tempat ngaos urang sadayana bila mana sumping sasih enggal salajengna caket kana maleman kaping 11 sok diayakeun acara 11-an nyata 11-an manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz. Mung pangertosanana ngahawal acara ngadoa gitu. Acara ngadoa dina waktos pupus wali. Kalintang sapertos ayeuna mah nyaeta hawalna. Tasane sejah urang ngadoakeun wali supados aya dina pangampura Gusti dicaangkeun alam kuburna dilegakeun pakuburanana ditambih-tambih rahmat di pakuburanana tah kawali mah sanes kitu sanes kawali mah tah nyarios kitu mah khusus kanggo urang lamun anu pupusna urang atanapi anu pupusna teh ibu rama urang dihawalkeun kuno janten putrana dihawalkeun kuno janten incuna atanapi ku kulawargi anu sanesna kanggo urang mah pantesna nyarios satos neme pamugi-mugi ya almarhum jeung almarhumah teh di alam kuburna disampakeun ku pangampura Gusti dicaangkeun alam kuburna dilegakeun pakuburan nana ditebihkeun tina siksa kuburna ditambih-tambih kanikmatan di alam kuburna eta mah pantes kanggo urang anu mana pangna pantes kanggo urang ai urang pan imana teh nya osok bertambah jeung osok berkurang iman urang mah bertambah jeung osok berkurang bertambah lamun eta iman teh dijaga jeung dilayen dijagana kunaon ku ilmu gitu tak lamun teh mah dina manahna salajengna dina emutanana ngancik mutiara anu kalintang berhargana anu disebat ilmu pangna ilmu mutiara anu kalintang berhargana nah
Kusabab aya pidawa Allah. Cek Allah yarfa'illahu utul ilmad darajat. Anu hartosna demi Allah cek Gusti ieu bakal ngangkat kami kana darajatna anu dipaparinan ilmu. Ieu mah lain hoyong tapi kagalibanana contoh anu kagungan ilmu sakola. Salajengna kuliah di wisuda jurusanana janten guru baik SD atau napi naon. Anjeunna teh dipanggil janten guru ngawulang di hiji sakola. Tak mangka eta anu janten guru lamun teh mah pamegat dipanggil ku muridna osok naon panggilanana. Ngaran atanapi gelarna. Walaranana gelarna Pak Guru. Walaupun eta teh tatangga gitu, tatangga urang, tapi janten guru. Mangka saat nyebat nami teh osok disebat heula nyata nami kahormatan nana nyata guru model guru A panya nyebut teh guru B guru C. Komo murid nama di sekolah Pak nyerat naon Pak belajar naon Pak kegiatan naon. Kalau betul ka guru istri walaupun eta teh tatangi urang tapi jantan guru memeh nyebat nami teh nyebat heula nami kahormatan nana nyata ibu guru. Lamun teh mah eta teh tangi urang akrab. Sab jadi guru nyebat teh guru anu gitu istri, guru pulanah gitu ya, guru hindun atau guru naon jeung sajabana. Teh eta teh kahormatan ti Gusti Allah. Pangna dihormat ku Allah. Wasilana dihormat ku Allah teh jami-jami jebat guru ku sababiah eta jami teh kagungan mutiara dina awakna. Naon rupina ilmu panemu anu berhubungan jeung sakola. Diangkat ku nagara janten guru. Tuh disebut teh Pak Guru, Ibu Guru. Tuh. Eta. Kalintang atau ilmu anu berhubungan sinareng agama. Kuasilahna aya ilmu. Nah, mangka eta jami cek Allah ku kami diangkat. Yarfa'illahu utul ilmad darajat. Demi Allah kami bakal ngangkat karena harkat darajatna jami anu dipaperinan ilmu. Nu ngangkat saha Allah. Napangna Allah ngangkat kana harkat darajatna ku jalan Allah nitipkeun kana manehna, nitipkeun kana emutanana, nyimpen dina salirana mutiara. Anu rupina ilmu anu tiasa ngangkat kana harkat darajatna eta jami. Lamun anu geus nitipkeunana Allah, anu geus ngangkatna Gusti Allah, anu geus ngamulyakeunna Gusti Allah walaupun makhluk saalam dunya. Tikawit manusia, salajengna jin, iblis, ifrit, salajengna sasatoan jeung makhluk anu sanesna hoyong ngahinakeun eta jami. Kusabab ku Allah diangkatna mangka sadayana ge moal tiasa ngahinakeun. Matak aya doana nyata la yadurus ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. La yaduru ma bisa ngamadaratkeun ma'asmihi sarta nyebat jenengan Gusti Allah alias ilmu teh ya. Naon syai'un perkara naon oge fil ardi anu eta perkara teh nu aya di muka bumi. Naon muka bumi jami ma biasa ngamadaratkeun. Najan narekahan tuh lupet nyawa berang peting wah oyong narekan supaya eta jami teh entong diangkat harkat darajata ku Gusti Allah. Allah teu menghendaki moal bisa moal tiasa deuk ditarekaan ku mana ku babasa ku tingkah paripola ku sagala rupa supaya hancur moal bisa. Naon sababna anu ngamulyakeun Allah, anu ngangkat eta jami jadi mulya ge Gusti Allah. Itu ditarekaan ku jami supaya hancur eta kamulyaanana. Allah taala nu ngamulyakeunana maka moal tiasa ngancurkeun. Model jin, ku jin misalkan deuk dihancurkeun moal bisa. Ku setan, ku iblis, cek iblis jeung setan ku aing dihancurkeun moal tiasa. Kalebetkeun ku makhluk-makhluk anu sanesna. Bil adi wala fis samai jeung moal bisa ngancurkeun makhluk-makhluk anu aya di langit. Mode iblis, ifrit, hoyong ngancurkeun jami-jami anu dipaparinan kamulyaan ku Allah. Kuasilana dititipan ilmu moal tiasa.
wa huwa samiul alim wa huwa Gusti Allah eta samiu dat anu nguping al alimu tur anu uningan. Tuh mata aya paribasa Gusti mah henteu lolong apaleun. Mana anu bener, mana anu salah. Keukeuh we antara bener sinang salah teh benten. Al haqqu bayyinun wal batilu bayyinun. Bener jelas, salah oge jelas. Mata aya paribasa tai kotok pasti beda dengan tai kucing. Walaupun nama sami tai keneh ngantung-tungna anu benten itu mah bijil tina bool hayam disebatna tai kotok. Ieu mah bijilna tina bool ucing disebatna tai ucing. Bedanya pu beda embe jeung domba oge beda. Itu mah embe ieu mah domba itu mah janggotan disebatna embe ieu mah teu janggotan disebatna domba. Tah bener jeung salah ge Allah Ta'ala mah da teu lolong uninga. Mata Allah Ta'ala nitipkeun mutiara anu kalintang mulyana dina hate hiji jami, dina emutan hiji jami, salajengna disimpen dina badan eta jami, kau ngamulyakeun eta jami, walaupun aya anu narekaan supaya hancur kamulyaanana, da ku sabab ku Allah dimulyakeunana, sasa oge moal tiasa ngancurkeun. Matak doa anu neme teh sae lamun diamalkeun. Komo ti awal mah itu ngamalkeunana bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Doa eta teh ponok kanggo anu katalar mah asa eungap usaha apa urang babakan teh teh hebat hebring urang babakan mah arara hafal lain ukur kana hutang batur doa ge arara hafal. Masyaallah. Itu nya Bu itu. Tah ku sabab kamulyaan ti Allah anu tiasa ngangkat eta jadi mulya urang ge kudu kabita Bu. Kudu kabita. Ningali itu alhamdulillah kudu kabita. Kabitana urang ku jami anu mulya ku sabab eta jami katitipan kamulyaan ti Allah. Tah. Urang teh kabita, tah ku sabab kabita. Urang teh punten milari naon pangna eta jami tiasa janten mulya di pandangan Gusti Allah. Oh geuning boga ilmu. Nah pangna bisa boga ilmu geuning ngaji. Nah eta ilmuna bisa jadi ngangkat kana harkat darajatna. Oh ieu mah ngajina ge beda jeung nu lain. Anu ngajina teh jadi sababnya manfaatna ilmu. Manfaat dunya gambaran oge ieu mah atuh insyaallah bakal manfaat akhirat. Urang teh kabita. Kuasa kabita eta der urang teh gaduh cita sayang urang oge. Kitu. Tah, tuluy urang teh nuturkeun tata cara eta jami anu jadi mulia teh kumaha ieu carana. Oh kitu dituturkeun. Tah, ku saha kabita urang ge sami hoyong mulya. Tah, mangka jaminanana ieu bila mana kitu ceuk dina kitab Ta'limu Ta'alim. Andai kan ku Gusti teh urang mah teu dicatet. Jadi jami anu mulya kitu. Mangka janji Gusti ku berkahna manahna kabita. Satuluy nuturkeun sakumaha perjalanan eta jami anu mulya, lamun teh mah eta jami anu kabitana gaduh kulawarga, walaupun teu kaalaman ku anjeunna, mangka dijamin putrana mah bakal aya anu mulya. Andai kan putrana oge henteu Gusti. Ku abdi teh geus di tarekahan. Geuningan itu anu mulya teh, hayang mulyana teh ku asilahna anu. Mode ngaji, bae masantren. Ku kolotna didukung, baik biayana, sagala rupana. Geuning putra teh geus beres ngaji teh unggul jang soranganeun we. Salat mah teu tinggalieun. Salajengna boga rezeki sodako wae mah teu hese. Kadituna da gede dugikeun kana zakat teu kudu dititah ngaluarkeun sorangan.
ka abdi sebagai sepuhna alhamdulillah teu ngaraheutkeun kana hate jeung teu ngabingungkeun kana otak geunah ku si eta. Satuyna puasana ngeureuyeuh bahkan bisa ibadah haji tapi da abdi teh hoyong langkung ti dinya. Atuh kasolehanana teh hoyong nerapeh kanu sanesna. Ilmu ladang ngajina teh hayang we saeutik seueurna atuh diwurukeun baik ka barudakna atau ka kolot-kolotna. Gusti tacan kalaksanakeun ieu budak teh. Kadon jadi tukang usaha ngan tukang usahana tukang usaha anu soleh. Tah ulah alit mana? Ulah alit mana? Lamun teh mah urang teu janten putra teu acan, mangka pasti ti keturunan urang incuna bakal aya anu soleh. Gitu anu bakal ngamulyakeun sadayana. Tuh nya alhamdulillah. Teu kapanggih ku urang, teu kapanggih ku budak geuningan incu. Alhamdulillah. Matak aya paripo sepuh baheula awi sadapur moal bengkok sadayana. Kalebetkeun awi sadapur moal lempeng sadayana aya we nu lempengna. Aya we nu lempengna. Ngan bila mana anu lempeng tah dina eta awi sadapur. Cicing jeung anu bengkok. Mangka anu bengkok ge bakal kabawa alusna ku anu lempeng. Walaupun nu bengkokna teh kumaha bakal kababawa. Nah kababawana ku sabab bila mana jami aya peryogi kana awi anu lempeng, salajengna eta anu lempeng teh di tengah kalangan kuno bengkok, mangka bakal katarosan heula atau kacabak heula anu bengkok. Lamun jami teh mah ye kulawargi aya anu dimulyakeun ku Gusti, teu apaleun kanu mulya eta teh mung naroseunana ka kulawargana. Punten misalkan mulyana teh jahed. Tuh, anu bengkok nama misalkan awewe misalkan hindun. Pamegetna misalkan bakar. Itu anu milarian jahed teh nu lempeng teh teu terangeun. Jahed teh nu mana lih di mana? Apana ka hindun jeung ka bakar naroseun. Ari mana apa jeung jahed teh hindun? Jahed mana? Jahed budak anu. Oh atuh eta mah adi urang. Oh set adi maneh? Sia mah bagja boga adi teh hebring tuh. Padahal mah eta teh hindun teh anu bengkok. Wasila boga kulawarga anu lempeng kabawa sae hebring. Oh urang ngaera we. Ari dulu urang mah lempeng, ai urang mah sia kieu. Gitu da teu ngaruh teh Bu, teu ngaruh. Tuh bahagia. Aya deui jami, naoseun misalkan kaki bakar. Bakar apa tuh jeung ngaranna jahed? Jahed mana? Jahed urang anu budak dah sia teh eta teh lanceuk urang. Kutan sia mah bagja boga lanceuk teh hebring teu. Ka bawah sae. Kitu ka bawah sae. Masyaallah. Tah itu berkana naon dititipan perkara anu mulya. Tah, urang teh kudu kabita matak saur sepuh baheula sangkan urang ge aya anu mulyaanana mangka tuturkeun kebo. Ibu terang kebo. Ulah nyiptakeun caroge eta mah lain. Nyata munding. Kumaha cenah amang tuturkeun tapak kebo teh. Punten ibu lamun ibu ningal mapahna ulah mapah kana kebo mah nya. Naon Bu? Lempang nya. Lempang munding. Tah, munding mah di jalan anu alit ge tiasa lempang, komo anu lega. Contoh, lamun sadayana di traktor, misal kumaha enjong traktor sadayana. Aya we hiji sakotak di tengah tah. Tengah sera anu teu ka traktor. Anu tos di traktorna, tah, atos di perelakan di tanuran eta hiji. Teu acan disingkat, teu acan dinanaon. Tuh. Apaan ku traktor mah lamun deuk nektor eta mah tiasa. Kudu nyabutan heula anu tos di tanuran anu sanesnya barabe. Tah mangka katempuhanana nu kitu mah naon? Munding diantawisna di sagede tukang macul teh. Tah napangna munding mah bisaan mapahna. Walaupun mundingna aya di mana dilempangkeun. Sok aya susukan